Selamat malam guys. Panggih deui jeung channel ieu jeung tim sukses. Kenalkeun ya bos urang ya anu sok cicing unggal poena di jok mobil. Ya eta sabenerna mah ieu teh bos ti entertainment nyaeta anu boga Pariska Nada di Majalengka. Pilih aya nu bade hajatan siap musik plus riasan panggung jeung sound systemna. Iya tah. Kayak nomor HP-na dicantumkeun di bawah. Oke. Urang cang berbincang-bincang heula ya jeung Bos Pariskanya. Siap, guys. Ieu teh keur husu wae Bos Pariska teh cenah. Keur nyari sesuatu jeung ke tanggal 27 guys. Kayak urang cuang di video live-keun sugan streamingkeun. Pokok kieu ieu teh nya bos. Aya ti netizen ya nu nanya. Sabaraha cara eta lamun urang hayang ngundang grup Pariska sabaraha eta kumaha hayangna. Oh, kumaha hayangna cenah. Jadi maksudna teh Bapak Hajat misalkan teh hayang artisna 8. Nomorna biayana tinggal komunikasi we jeung bos. Hayang musikna model kumaha? Hayang sound systemna horeg aya, horeg oge. Nya bos. Aya Tuh. Pokona mah komplit bae lah. Sok unggal poe geura diukur dina kursi jok mobil. Itu mewah kumaha. Pokona mah ayeuna mah di link nomorna tah aya engke cantumkeun. Ya bos. Tuh aya gitu. Ieu teh can sakedeung deui mah nu nyalampur ieu lobaan ya teh ya. Di mana-mana nya biasa kumpul-kumpul lah golongan musisi para senior. Terus ya daerah Majalengka ya para penyanyi ya kumpul. Ya Bos Pariska ya sakedeung deui banyak acara. Tinggal main ke sini di daerah Pasir Muncang, guys. Majalengka Kulon. Kesel aing. Maaf guys, under kamerana itu kesel leungeun itu. Duh. Mah meja da itu dah. Ieu na pondok deui duh. Tadi itu pertanyaan ti netizen itu teh nanyakeun harga. Itu berarti tergantung di kahayang berarti tergantung di kahayangna model kumaha meureunnya. Gampang meureun model riasana nu sakumaha ge aya. Tah, komplit cek urang geus sok di ieu mah. Engke alamatna mah terterang kayak di layar. Ayeuna sok sabar baheula. Dengekeun. Penyanyina sok tinggal komunikasi Bapak Hajat ya Bu Hajat sok bisa-bisakeun erek 8 aya. Arek nu lalintuh ge aya wae nu lalintuh ge. Ya bos. Nu lalintuh ge. Pokona mah
sok percayakeun. Ya pertanyaan tina netizen aya deui kumaha aya jawab. Moal tunggu. Ih, kumaha ieu teh? Awadul teh dinas atuh teh. Cador ya. Teu bener klien teh euy, bos teh keur diwawancara teh kumaha nu lalajo uni ngadadago jawaban anu bener. Ieu mah. Aya teh lain pewaris gas, ieu teh motekar, hasil motekar. Ieu teh perintis tadina, jadi kadieuna nya alhamdulillah geus teu kudu capek nya bos. Insyaallah. Oh. Yang jauhnya teh kain. Eta perjalanan hayang sampai kieu teh kumaha eta teh bos? Bos, Untuk kumaha kieu bae da dieu. ih, yang mau bos teh jauh-jauh menang ngondang teh. Ieu teh ya urang teh datang jauh-jauh teh ditu, ka dieu hayang nyaho lalakonna di dieu, kumaha? Perjalanan baheula teh bos teh bisa sampai ke kieu teh. Bohong aja. Aja Cicing. bogas malu-malu cenah gas. Ya pokoknya malah bos Pariska mah ya seperti yang lain mungkin sama-sama dulu nama capek gas, usahakeun kesana kemari menangtungkeun bendera teh nya bos. Perintis lain pewaris. Nah, jadi susah nama ai pewaris ai perintis teh. Jadi kudu motekar segalana. Jangan modal beberebetan sorangan. Jangan penyanyi teu nyaho kadang nyasar. Kuduna ka kanan ka kiri. Jadi duh. Pokona mah prihatin segala rupa hirupnya. Dan batur macam nempono ayeuna sudah enakeun bos Pariska tak baheula nama sarua ngalaman hal sangsara. Otak sing salabar kasadayana nya. Yok ayeuna mah sing gariat teh pokona mah usahakeun cuan supaya orang lamun ekonomina lancar hirup mah erek ngedeng oge di sisi jalan atau di tengah-tengah jalan oge mualnya riweuh ku ini itu teh maksudnya teh menagih aya aman mah ekonomi orang mau aya nagih masih ek nyong celowa dicai oge tuh ngopi kita ngomongin aduh ya cai ngomong Pariska mah jadi ekonomi geus aman mah apa ciweuh pokoknya malah lancar jayanya kade ya ulah poho tah muker udud sakitulah